Indit tunduh teu indit butuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepang deui sareng sim kuring wacangor sakulawargi di studio jalanan Cipatik Soreang Cipatik Kabupaten Bandung Kabupaten Bandung Barat. Palawargi sadayana pamirsa di mana wae ayana, alhamdulillah wacangor tiasa nepangan deui pamirsa di mana wae ayana. Pamirsa The Cangor Lover nu aya di dunia nyata atanapi dunia gaib gitu. Atuh dina dinten ieu alhamdulillah ieu hujan, aduh kamera baseuh wae hujan deui. Oh kalem moal meureun moal gede ieu ka anginkeun. Lanjutnya terusnya kana carita. Oke. Pamirsa anu budiman, anu prima jasa, anu doa ibu atanapi anu MGI. Mobilnya jurusan mobil bus eta mah muhun. Kalau kamera sudah bisi baseuh. Hampura bisi ngebrurnya soalnya ieu kahujanan ya. Lanjut aja ke dongengnya. Tah, lanjutnya pamirsa anu budiman di mana we ayana The Cangor Lover di sakabeh Nusantara. Wilujeng enjing, wilujeng tepang deui sareng sim kuring wacangor anu sapopoe biasa nyandak acara dongeng dongeng cacaritaan sapopoe anu tepatna isuk-isuk dina rangka acara cacadukan. Cacadukan. Hampura palawargi kasarnya muhun eta mah spontan, muhun sanes dihaja gitu nya. Palawargi sadayana terang cacadukan. Salah hampura. Jadi sim kuring wacangor di studio nepangan palawargi sadayana dina acara cacaritaan Sunda isuk-isuk anu disiarkeun dina radio Baranyai FM 1500.100 FM anu dipancarluaskeun di puncak gunung. Apa puncak gunung. Aduh palawargi sadayana si Mamang Cangor lain kang ngadongeng masih uanya wacangor. Lain urut anu kepo lain wacangor. Muhun. Wacangor bade tumaros heula sanes. Si wacangor bade naon atuh nyapa teh nya bade kirim kintun heula salam gitunya ka pamirsa anu nuju maroyan, anu nuju rebahan atanapi anu nuju aktivitas gitunya. Atuh malahan mah anu nuju ngopi oge ku si Mamang Cangor dikintun salam gitunya. Assalamualaikum kasadayananya. Mudah-mudahan palawargi sadayana anu ngupingkeun ieu cacaduka. Anu ngupingkeun cacaritaan mudah-mudahan sing dipasihan kasehatan, kasalamatan sareng kasajahteraan gitunya. Palawargi anu budiman di wae nya. Palawargi anu prima jasaeun we mah. Dina enjing ieu dinten Salasa kaping 15 Februari 2023 ya kalau kamera baseuh euy lap heula nya hampuranya bisi kapoekan ieu kamerana soalnya dilap kuleungkeun. Ieu dina acara cacaritaan cacadukan. Mudah-mudahan palawargi sadayana
ngarasa kahibur atunya ku kehadiran si Wacangor gitunya sok sanaos ngadongengna teu puguh teu jelas sareng teu pikaresep gitu taya pikaresepun gitunya maksudna kitu. Atuh dina dinten ieu Salasa si Wacadu si Wacangor nyanak acara anu teu biasana gitunya kan biasa nama cenah si Wacangor teh jariosna rada powerful terus rada gancang terus rada naonnya disebatna teh gitunya muhun pokona mah biasa nama nyariosna teh gancang pisan gitunya gancang bari jeung teu jelas perkiraan aya kecepatan nama pamit telepat mah 100 km per jam gitu. Atuh palawargi sadayana seueur pisan warga-warga di kampung Konoha anu kaabotan gitunya kaberatan manawi kumargi cacaritaan si Wacangor henteu tiasa dicerna gitunya naon dicerna teh bahasa Sundana tuh teh pula Sunda ieu teh tapi rada kagok ge Sunda kabeh teu bisa Indonesia kabeh teu bisa di kumaha tadi oke teu naonnya lanjut nya. Jadi palawargi sadayana cenanya ieu dina dinten Salasa teh dinten anu ngeceprek anu ngaririncik hujan nyatana di waktu enjing upami telepat mah di waktu subuh duka iraha kidunya tapi wayah kieu masih kene ngicrik ngelecrek gitunya nyaeta hujan alitea anu bawaanana teh cenah kalah ka koyo ngagojo tunduh sareng sajabana gitunya. Jadi cenah naon indit tunduh teu indit butuh cenanya tah muhun kinten ieu urang cacaritaan cacadukan teh judulna indit tunduh teu indit butuh gitunya. Atuh palawargi sadayana mudah-mudahan palawargi sadayana pasien kesehatan sareng dijauhkeun tina kamalesan gitunya karena kamalesan kumargi aktivitas mah kekeh kudu dijalankeun gitunya kekeh dijalankeun sakumaha anu tos dijalankeun sapopoe atanapi di poe anu satu acana gitunya. Ieu HP aing baseuh ieu kumaha ieu ge paeh teh nya ieu kehujanan hujan wae tadi ampun da tadi teh mau ngonten tapi da mumpung aya ilham gitu nya ngonten gitu tah aduh hampura we rada dilapan ieu kacana gitu nya kamerana tuh rada ngabrun mah punten we lah pokona mah atuh kieu nya palawargi sadayana dina dinten ieu si Wacangor moal tiasa lami-lami cenah ngonten tah kumargi situasina di lokasi syuting kurang mendukung gitunya kurang sesuai sareng anu diharapkeun ku urang sarerea gitunya kumargi kitu ieu carita cacadukan mual biasa panjang lebar gitunya bada ditutup bae bada dipungkas wae dipayun aduh mudah-mudahan enjing tiasa lajeng deui gitunya na acarana anu mana acara ieu teh mudah-mudahan gitunya palawargi sareng pamiarsa atanapi Decangor Lover ngaraos kahibur ku kahadiranana si Wacangor gitu gitunya mohon atuh satu acana dipungkas acana ditutup si Wacangor cenah bade nganuhunkeun heula ka sadayana pamiarsa anu parantos nonton ieu video gitunya oleh gitu kan bahasa Sunda mah anu parantos nonton ieu video si Wacangor mudah-mudahan atunya dipasihan kesehatan keselamatan keberkahan gitunya sareng hapunten bilih aya cacaritaan anu teu matak genah kana mana gitunya anu teu matak sae dipilampah ku si Wacangor gitunya
mudah-mudahan para wargi sadayana ngamaklumi sareng canak anu saena piceun anu gorengna gitunya nah gitu atuh anu nembe tepang sareng si Wacangor penonton anyarnya hatur nuhun atunya salampang wanoh di si Wacangor orang nomor 1 di dunia motovlogger dunia gaib gitunya tuh tinggali we subscriber lagi tuh aya loba 125 juta tuh cuman teka tinggali tungtungna tah gitu para warga sadayananya hapunten tong hilap dukung terus si Wacangor dugi ka sabosna we pokona konten si Wacangor mah gitunya muhun atuh ieu moal panjang lebar bade dipungkas wae dugi ka dieu nya wilujeng tepang deui enjing di acara anu sami mudah-mudahan mah hujan enjingnya uyah kita gitu pae ku akhiru kalam wabillahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mangga permios wilujeng tepang enjingnya mohon deh hujan baras tuh juga aing aduh HP basuh ya mudah-mudahan teu paeh ya mun HP paeh sukan mau ngonten cilaka ya geus tutup we di hareup tadi aya tangkal siapa tuh tadi tah siapa tuhnya ayo mangga permios